kayu aku babaruit teh yawit teh ya sami rempel godonge ya pang-pange sekar mekar ingkalihe ya geli kayu aku babarwit teh samia rempel kodonge ya pang-pange sekar mekar inggalihe pandele si pandan arum sakilat hancak katigas mangsa kacarios atu sang hyang anta atanapi dewa anta barang lumungsur kabuana panca tengah kamar capada atu inyana di dieu ngalakonan tapa brata Hyang Mahasukma kitu ujaring carita salami 40 wengi 40 dinten ieu tatapana Sang Hyang Dewa Anta nanging lami di dieu Sang Hyang Dewa Anta nangis balilihan margi ngaraos ketir ku nasib dirina ketirna kumaha manawi Gusti aduh ampun Gusti naha nasib kula bet kieu-kieu teuing abong kena wujud sato awak hewan manitaya pisan penghargaan tong boroku manusia adalah ku para dewa ge geus teu dihargaan Gusti ampun tobat Gusti di dia Sang Hyang Dewa Anta estuning cerik balilihan sedih kingkin anu tayah hinggana nanging pinasti kersa hyang tumampara ari munguhing pangeran mah tarana ngeuiti bongkok na estuning adil palamarta agung wijaksana kawasa dina sagala rupina kalayan welas asih kasakur makhlukna itu katang tosanana di dieu Sang Hyang Dewa Anta ngecelakeun Cisoca ayat 3 kecelak Cisoca anu ragrag kana ieu lahunan Sang Hyang Dewa Anta tetes pinternya pun nanging di dieu ku kaajaiban anu maha suci ku kaagungan pangeran nu maha kawasa ieu 3 kecelak Cisoca estuning leungit jirim anu sayakti ilang warna nu sanyata di dieu ngajang ngelek nyaeta jadi 3
rupa nog kitu kaayaanana. Waduh, nyaan Gusti mawelas asih kanca. Nuhun Gusti, nah geuning cimata kaula betrobah jadi 3 nog. Tiran liternya. Keun rek dihem-hem ku kaula rek dibawa nyaeta ka nya ieu ka Sang Hyang Dewa Guru ka Kangjeng Rama. Ku kituna kaula ayeuna geus waktuna kudu lugay tapa. Kitu ujaring panyariosan ieu Sang Hyang Dewa Anta lugay tina tapana. Atuh di dieu lumampahna Sang Hyang Dewa Anta kapegat nyaeta ku ayana hiji heulang atanapi wulun atanapi kukila dina bahasa kawina. Ari ieu heulang rawing teh nyaeta mangrupakeun sobatna nyaeta ieu Ki Dewa Anta. Sobat di alam marcapada da puguh ieu Sang Hyang Dewa Anta teh luas pergaulanana itu kaayaanana. Ngandika ieu kukila atanapi heulang rawing Ulang ruyuk ya. Nah itu juga si Anta Dewa Anta cing eureun heula ka dieu eureun heula di dieu ya. Sonten we kasadayana ulah sok mantap geningan teli ati cenah moal nyeri janji hirup reksa ati jangan hirup opik ayah langit bumi jadi saksi anu pasti koma ulah jalir janji wah jalir janji itu pohok mah kamelang teu daek ngukunti nate
di jero pikir ngolebar di jero rasa hatete teu daek paler kekehelang asa urang kacarioskeun atuh ieu dua sobat sobat dalit antawis ieu heulang rawing kalayan Ki Anta atana Dewa Anta pepenak di ieu hiji leuweung nanging Dewa Anta ditaros nyaeta ku ieu heulang rawing estuning teu nemalan kitu kaayaanana ngandika Anta kunaon ieu teh anjeun teh ditanya beuteun nemalanna teu sono ka kami ha api-api teu kenal api-api teu wawu abong anjeun mah jadi dewa nya ge orai biasa mun jadi jabatan ulah poho Anta oh da maneh teh dipilih teh ku kami meureun nya oh kami teh rakyat maneh teh reka mana ari anjeun nah tuh dek nemalan nunutan sebat moal nunutan mah kitu di dieu ieu heulang rawing ngaraos jengkel leneng baluweng anu taya papadana nandangan kapusing ati itu kaayaanana aduh ieu si Anta nah kabina-bina teuing Anta toel sugan toel nah kabina-bina teuing atuh sia teh Santa nah kakurangan naon atuh aing teh ka maneh teh wawu jeung CS bener oh geus teu wawu jeung CS teh oh pinasti kersa iyang tumampara atuh di dieu ieu ku jengkelna heulang rawing sahingga ieu Dewa Anta ieu sirahna atanepi mastakana Dewa Anta ditaladung sahingga ieu nog anu dua ragrag ngagulutuk ka tengah-tengah marcapada Anta nah kabina-bina teuing sia teh sugan kudu dikieu ku aing awas ya pinasti kersa hiang tumampara ieu dua nog teu tiasa disalametkeun estuning ragrag ngagololong ka buana panca tengah marcapada anu kalersan ieu tatapana Dewa Anta teh di leuweung anu kasebat Tegara Mat Kapanasan Suarga Maniloka ari ieu dua nog teh anu hiji pecah jadi dua bagian kalayan anu sabagian jadi nyaeta hama anu kasebat sang kalabuat anu sabagian deui nyaeta budug basu nyaeta ngawengku kana lembing kungkang beurit jeung sajabana kitu ujaring carita kalayan anu sabagian deui anu hiji deui nyaeta ieu hiji nog teh ngajang ngelek hiji sato sukuna opat kalayan di pasihan nami ieu sato teh nyaeta sapi gumarang kitu ujaring carita kalayan anu sahiji nog deui mah biasa kaheungheum ku Dewa Anta teu merosot
teu morosot dikersakeunana kitu kaayaanana atuh ieu Dewa Anta mancat deui ka sawarga Maniloka kitu kaayaanana. Adi guru Kakang Panji itu geuning si Dewa Anta anak urang geus datang deui ka dieu kakahiyangan adi Rek sumbangan nya rek nyumbang. leres Kakang Panji Dewa Anta kasep anaki aya naon cu kunaon pang anjeun ayeuna lugay tina pangtapaan kapan anjeun teh cenah hayang neangan kaberesan tina ieu masalah. Di dieu Sang Hyang Dewa Anta nyaeta ngutahkeun atanapi ngaluarkeun si simpenanana dina bahamna ieu. Ngaburusutkeun menten nya. Punten ama. Adi guru kaget akang ieu lamun aya keneh waktu mah dikakawenan ieu teh ngan ieu waktuna mepet aduh kaget ieu teh moal teu kaget ku niraan ningali ieu teh nah aku naon kitu Kakang Panji itu tina sungut si Dewa Anta kaluar nog nog naon adi Lain nog asin. wah nog asin mah kitu Kabukisinen eta mah. heeh aduh Kakang Panji leres wae geuning itu aya nog kaluar tina nyaeta bahamna si Dewa Anta nun sakitu kaula teh hasil tatapa teh ama oge ua aduh kasep puputon kemang kedaton anak wa syukur teuing yen hidup geus hasil ngoni ngolah tapa atuh bentuk narek kumaha bae hasil narek naon bae muga-muga jadi panyumbang karena lancarna pangwangunan di kahiyangan gitu anak king anak ua si karmu geus kabuh deui wae panyakit aduh ampun teuing disaprak babalada jeung si Gaga jeung si Opik jadi kitu tah aduh jeung maladak deui wae Katepaan mah kitu eta katepaan. jiga nama bu kasep nuhun cu Kakang Panji duka kumaha wae bentukna urang ayeuna urang pake we atuh kabijaksanaan tah eta kakara Raja Binekas eta kakara Raja Adil adi Bijaksana eta mah. kitu aing nyuhunkeun sumbangan masa mampuhna we adi Sakuatna. da moal mungkin ari menta munding ka manuk mah moal mungkin ayeuna menta mobil ka tukang traktor adi tah lamun menta pare mah menta bibit pare nyaeta ka Bapak Haji Nanang Permana SHMH Dijamin. dijamin pokona mah Bibit unggul. ayeuna mah aya pare bibit unggul nyaeta NP Aromatik Jumbo adi guru Aya cabe unggul cabe kanan cabe. aya cabe unggul malah cabe lada aya heeh Ono badak tapi lada. geus Kakang Panji kumaha wae bentukna ieu sumbangan urang tarima wae Kang tak kitu adi di dieu
ku kabinekasan sang dewa guru atanapi otipati pramesti jagatnata ieu nog ditapakuran nyaeta Batara Guru mareman atanapi nyimpen nuna sir budi cipta rasa budi cipta rasa nyaeta anak ucap boten dipun ucap anak dangu boten dipun dangu anak tinggal boten dipun tinggal fokus lir malam tumriping api saciduhing metu saucap ing nyata ieu nog anu pamasihan ti dewa anta nyaeta sakit cep leungit cirim anu sayakti ilang warna nu sanyata nyaeta janten hiji jabang bayi atanapi hiji orok kalesan ieu teh orok nyaeta istri anu kacida pisan geulis kawanti-wanti kitu kaayaanana aduh geus kaget deui wae adi guru luas di wae ieu kajadian jiga nu ngimpi abong pangeran mah maha kawasa dina sagala rupana adi guru atuh ieu nog ujug-ujug ngajangelek jadi hiji jabang bayi kitu adi guru kajadianana keun si eta atuh kaseuit si eta namun kemajuan kulit gitu sih mah aya 2 WTBC aing kaca eseng ngurusna aduh Kakang Panji ieu geuning aya jabang bayi Kakang keun urang pasrahkeun ka bojo kaula nyaeta ka Sang Sudewi Uma anu aya di kahyangan Sinyalurik kalayan atuh di dieu ieu jabang bayi anu dinamian Dewi Sri atanapi Sri Pohaci tes kuning diasuh dirawat ku ieu Sang Dewi Uma nyaeta garwana Sang Hyang Batara Guru kitu kajantenanana Dewi Uma kaulanun Raka Prabu kaulanun kumaha kumaha ari anak urang Dewi Sri ayeuna teh geus sagede kumaha kaula teh geus heubeut tara nempo sibuk pangintennya ih Raka Prabu ayeuna mah parantos rumaja putri kaulanun atas jejengger elah dalah jadi geus gede cing sina ka dieu atuh ieu Sang Dewi Uma nyaur nyaeta Dewi Sri putrana kekembangan di patamanan anu tadina layu lir ibarat hegar deui di mana ngalanggeorna ieu sang putri tatangkalan anu meh ngarang-rangan kiwarisa leger deui kuwibawa kageulisan ieu sang putri kitu kajantenanana putri gelis Turaspati jangkung alit campereni gelis kadieu bagus putri gelis Turaspati
jangkung alit camperenik raraina padaun sereuh pikir naon sumangga putra panjenengan Sri Pohaci nyangakeun semah pangabaktos kaulanun. Nah eta sora nepi ka aduh jika dawat dewala aya pikir naon kaulanun margi ama ngangkir ka putra dalem segera saurkeun teu kenging di dingding kelir genang siloka boh pilih putra aya dina kalepatan kaluluputan mugi agung cukup lumur ama oge kakang jeung ibu kaulanun ditarima geulis ditarima anaking uma kaulanun cing jauhan heula kakang akang aya picaritaeun kanu jadi anaknya eta ka Dewi Pohaci geulis kaulanun Kangjeng Rama aya pikeun saeunaon kaulanun mangga tansah diajeng-ajeng siang rawuhing dalu kajaba dawuhan salira Kangjeng Rama kaulanun panca aduh reg kuat yo geuning yo orok geus sakieu gedena ayeuna mah heueuh aduh jiga sora sinen ngeuning naon teh ngaguluyung gitu sorana oge heueuh sinen keur ngora teh mati luput kitu sorana geulis pangnaku ama dicalukan dina waktu ieu estuning ama teh aya kapentingan anu sifatna pribadi aya naon kaulanun ama cobi gerawak cabalakakeun teu kenging didingding kelir kenang siloka aya naon ama kaulanun dah aya eta dah putri teh kieu geulis anaking dipikir-pikir beki kapikir dirasa-rasa beki karasa estuning hidup teh memang ama oge ngaku salaku kolotna hidup teh geulis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu taya nunuruban alus tangtung hade laur gidig ringit kepat perak gitu paribasana geulis disebutna si bentang terang teh eta ama aya naon nganggo muji-muji sagala rupi henteu anaki henteu cu ngan di dieu ama rek nanya raga katineung ka hideep nah hideep teh geus aya maksud boga salaki cu ari ama masuk rupi-rupi wae ama piraku putra neme yuswa 15 tahun parantos ngemutan perkawis rumah tangi estuning kapan putra teh masih kene resep amengan masih resep kene diajar kakawihan kaulanun malian diajarna sok disanggar ieu pinternya di dieu di panggugah rasa diajarna ge kanca cenah aduh henteu geulis ieu mangan bisi lamun hidup geus hayang boga salaki nyapi jodoheun hidup teh nya eta hiji makhluk anu hak marentah teu aya hak diparentah eta anu baris bisa ngaping ngajaring ka diri hidup nu saha jalmina atanapi saha makhlukna ama